Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng simkuring Abah Ceong ti Padepokan Garuda Layang. Dina wengi ieu simkuring bade neraskeun dongeng anu kamari katunda anu judulna Ujang Amin Ngalalana. Mudah-mudahan urang sadaya kenging topik sareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala sareng dipasihan kelancaran dina urusan kahirupan. Sareng dipasihan sehat wal afiat. Yo urang kawitan. Ieu Ujang Amin ari anu disebut ngaji rasa, ari Allah nyiptakeun roh aya 3 perkara. Naon-naon hiji-hijina, hiji roh eling, anu kadua roh cicing, anu katilu roh nyaring. Ari roh eling dipasihkeun ka manusia, ai roh cicing dipasihkeun ka tumbuhan, ari roh nyaring ka sasatoan. Eta anu tilu roh sakabeh oge dibere rasa sareng perasaan, nurutkeun kana kahayangna sareng pangabeutina masing-masing. Naon margina ari manusia dibere roh eling? Urang contoh, Ujang Amin kamari mantas dicarekan ku batur menang saminggu atawa sabulan, pasti Ujang Amin ingat baik ka eta anu nyarekan. Margi manusia mah diberi roh eling. Tah ari rasa ayana dina batin anu hanteu katingali ku saha bae oge. Contona Ujang Amin sukuna kakadek anu nyeri di mana? Pasti dina suku anu kakadek. Tah ari rasa ayana dina rasa nyaeta dina batin. Contoh Ujang Amin kamari aya anu nyarekan anu matak nganyerikeun. Tah kanyeri Ujang Amin aya di mana? Ayana dina rasa, lain dina hate. Sabab ari hate mah aya wujudna sarua jeung jajantung, hamperu, ketepek, peujit, paru-paru. Eta mah komponen anu aya di jero awak urang masing-masing. Kagunaanana eta mah kudu ditaroskeun ka anu ahlina saperti ka dokter. Yo urang teraskeun deui ceuk Aki Jamparing dina ngaji rasa. Ujang Amin sungut urang ngadahar anu pait sareng anu amis. Pan eta aya rasana, di mana eta rasana? Lain disungut-sungut mah alatna ge roh hungkul. Tah eta ayana dina rasa anu hanteu ngawujud. Tah kadaharan anu pait sareng anu amis urang aji. Tah anu amis urang ala, anu pait urang ala. Sangkan urang nyaho kana rasa amis sareng ngapait ceuk Aki Jamparing. Ujang Amin sakitu heula lamun ku urang diaji sakabehna moal anggeus margi aya rasa dina mata, dina irung, dina ceuli sareng sakabeh anu aya dina diri urang. Salaresna kudu diaji sangkan urang nyaho kana ngaji rasa anu parantos dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka diri urang. Ayeuna mah alhamdulillah Ujang Amin parantos beres diajar di Aki Jamparing ilmu lahir sareng ilmu batin. Ujang Amin ayeuna parantos tinggal ngamalkeun nana wungkul ka jalan anu dipikaridho ku Allah. Ceuk Aki Jamparing, ari Bapak Ujang keur waktu diajar di Aki hanteu kabeh ngan sakadar jurus-jurus silat bungkul. Eleh ku karesep kana ngadu hayam waktu eta. Tah ayeuna Ujang Amin geura ngembang atanapi jarah ka kuburan Bapak Ujang. Aki di sebelah mana kuburan Bapak Amin? Ceuk Ujang Amin, tuh di ditu di belah kulon rada jauh di saung Aki engke oge kapanggih di cicirian ku Aki tangkal Cisrut. Ceuk Aki Jamparing.
Teras Ujang Amin berangkat ke kuburan bapana. Anu maksudna arek jarah saparantosna balik jarah Ujang Amin di perjalanan aya anu lebat seperti kilat kecepetanana. Siat anu make tregos narajang ka Ujang Amin sabari kagempur kana dada Ujang Amin. Bu plos Ujang Amin ngagilak ka belah kenca. Dikepangkeun deui ku eta anu make tregos sabetan leungeunna ti katuhu ka kenca. Ujang Amin cepek ngagunakeun jurus pamonyet. Pos teu kena deui Ujang Amin. Teras Ujang Amin ngosek ku eta anu make tregos ku jurus siwalet. Eta oge nyahueun anu make tregos yen manehna bakal diposek anu akhirna diangkat eta suku anu make tregos sabari dijejekeun kana tiga buntut Ujang Amin. Tapi Ujang Amin waspada jejekan eta anu make tregos dibendung ku Ujang Amin. Plak ngadu kekuatan Ujang Amin meringis kanyerian. Kaget Ujang Amin, cek Ujang Amin kupuringisan sabari mundur ka tukang sabaraha lengkah. Bagi penasaran baik Ujang Amin ka eta anu make tregos. Teras Ujang Amin masang kuda-kuda 4x5 pancer leungeun dikepangkeun ka belah kenca sabari rada didepekkeun. Eta oge anu make tregos masang kuda-kuda sabari leungeunna digempurkeun ka Ujang Amin ku jurus kembar. Atuh Ujang Amin anu parantos diajaran ku Aki Jamparing dina jurus 4x5 pancer teu kudu hese. Teu kudu hese nyingkahanana sadatangna panarajang eta musuh dilipat ku Ujang Amin ngagunakeun jurus tali rante anu akhirna eta kakunci ku jurus tali rante. Teras ku Ujang Amin dibedol eta tregosna. Ujang Amin kaget si horeng eta Aki Jamparing keur nyoba Ujang Amin. Teras cek Ujang Amin, "Aki kunaon?" "Henteu Ujang, Aki mah hoyong nyoba Ujang," cek Aki Jamparing. "Tapi Ujang hampuranya Aki teu naon," cek Aki Jamparing. Teras balik duanana ka saung. Teras Aki Jamparing nyarios ka Ujang Amin. "Ujang, ieu kieu diajar di Aki parantos lahir sareng ngebatin tah Aki lain ngusir ka Ujang Amin isukan Ujang balik bae karunya ka indung Ujang pilih arep-arepeun," cek Aki Jamparing. "Muhun Aki," cek Ujang Amin. Gancang carita dina isuk-isuk Ujang Amin pamitan ka Aki Jamparing bade berangkat ka lembur pasir tangkir ngalongokan anu jadi kolotna nyaeta maona. Urang tunda lalampahan Ujang Amin anu eukeur di perjalanan. Ayeuna urang caritakeun anu aya di bobongkon Ciakar anu dikicingan ku Karaman gagak liar anu digegedugan ku Ki Barda sareng anak buahna. Garong gerot anu geus terkenal kagaranganana sareng telangesna. Ki Barda boga anak anu ngaranna Imron. Ari anak buahna anu kahiji Kohel, anu kadua Bonen, ari anu katilu Madun. Anu sarua garangna sareng pimpinanana nyaeta Ki Barda. Eueuh waktosna pamirsa, begi urang singtiasa istilahna patepung laung deui sareng Abah Ceong ti Padepokan Garuda Layang. Bila aya kakurangan jeung kahilapan mudah-mudahan singtiasa ngabedakeun laut hampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.